Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badaya tepang dangu disarang pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu, urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu ngejarah carios si lalai bodas. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng anu basajan, malah mandar janten hiburan. Atuh kabadaya anu satia manco kandongeng Mang di mana ayana mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinderan batin dilalancarkeun sagala rupinanya tong hilap dirojong ditaroelan tomol sukrep. Atuh Mang oge nganuhunkeun pisan kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita si lalai bodas. Sok kaparayun sadayana. Gancangna carita isukan basa Sidarja jeung si non keti arek ari dieu teh decanda teu lawe ku Kiraksa Bumi jeung Nirunting. Da eta atuh melangeun hadena mah cenah arek di baturan bae. Bisa aya kitu kieu kangaranan arek yang hareupan ini marunggi anu geus kabuktian tingkat pangabisana teh lain nalaworakeuneun. Can bisa kaukur nah nepi ka mana cenah kasaktiana teh. Satuju Kakang, lebih hade urang baturan. Bisi Sidarja jeung si non ketiti kawalahan teu bisa ngungkulan si marunggi. Abi ge teu miharep nepikeun kacilaka mah. Bener Runting, ari di baturan mah aya batur apa kumaha. Lamun susah ngungkulan si marunggi teh meureun aya nu ngabantu atawa nyalametkeun lamun murid urang teh tereleh jajaten. Kuring nganuhunkeun pisan kana perhatosan Kiraksa Sinareng Nirunting. Sanyana mah kuring alim ngarepotkeun. Kahoyong mah Kiraksa sareng Nirunting mah atos wae calik di dieu. Sing tenang, sing jongjon, ulah hariwang. Abi ke ngartos kana paraosan Kiraksa sareng Nirunting pasti salempang, tapi abi oge alim ngarepotkeun salira duaan. Kamalang kolot mah leuwih gede. Kula ka Sidarja teh geus asa ka anak sorangan. Pon kitu deui si Runting ge sarua. Boga perasaan anu sarua ka si Nyai. Rajan maraneh duaan geus ngawaris ilmu. Bisa mertahankeun diri. Pon kitu di bisa ngajaga diri tetap kulantaran nu dising hareupan teh. Lain jago sambarangan, kula teh hariwang. Kulantaran kula sorangan cantang tu bisa ngungkulan eta si marunggi. Bener tah kitu, jadi ulah nolak kami duaan bakal marengan. Ceuk Nyi Runting pon kitu deui Kiraksa Bumi anu keukeuh. Nyatu ari geus jadi kahoyong Kiraksa pon kitu deui Nyi Runting mah. Mangga wae, panginten abdi duaan oge tangtos bakal regreg. Sabada geus sapuk mah nopatan teh laju we luntang ngajug-jug panumbangan. Malahan mah si Raun oge milu nuturkeun. Nu arinit lain jalma biasa atuh sabatae. Dina lumampahna oge hanteu cara biasa, tapi make elmuna. Pating balesat pating jorelat lirik kijang mesat. Anu pohara cepetna, perjalanan anu sakuduna ditempuh ku lempang mah aya kana satengah poena. Ieu mah ukur merlukeun waktu 2 jam satengah. Geus tarepi we ka wewengkon panumbangan. Kayaan di gesimiti tunggang gunung. Ngaja teu wakala ngesung ngajorag asup ka jero pos. Cari cingeula we di tempat anu rada anggang. Kiraksa Bumi jeung Nyi Runting teh ngajakan badami. Samemeh dartarung nya ngareupan musuhnya tadi ni marunggi jeung si Gemblung. Pon kitu deui para upas nu aya di pos. Lantaran nu di singareupan lain ukur ini marunggi wungkul. Para upas oge cenah eta teh kudu diperhitungkeun.
Mun bisa mah ulah ngalibatkeun para upas lantaran eta upas teh kapanan bangsa pribumi keneh. Sok sanajan kaasup jalma hianat jeung deui sabisa-bisa mah ulah arek mayahan jalma saloba-lobana. Kapan ieu teh bagian dina perang, Kakang? Wajar lamun upas oge kudu ditumpur ludeskeun. Kakuatan kumpeni teh kudu ancur. Nya Runting, kapan upas mah masih keneh bangsa urang ukur kabaud ke urang kumpeni atau APOC. Cukup disadarkeun hungkul wara arek nepi ka dipaehan. Nah, ari Kakang, tukang hianat mah wajar atuh dikojoran oge. Tuman, da eta kapan kelu bela kadeungeun ari kadulur sorangan, kadulur salembur atau baraya sabangsa, kalah ngakalakeun, wani nyiksa, wani maehan, demi kepentingan pribadina. Kiraksa jeung Nini Runting teh beda pamadagan. Si Darja laju cacarita ngarahan dewa panjangan cenah. Kasauran Kiraksa taya lapatna. Pon kitu deui pamendak Nini Runting oge lares. Ngan di dieu panginten sabisa-bisa mah ulang haja saja maehan musuh. Tapi saupama geus teu beunang diajak pabalik pikir mah, teu bisa balik deui nyaah ka lemah cai. Pon kitu deui ngabahayakeun eta mah beda deui kapaksa kudu dipaehan. Kiraksa jeung Nini Runting jarang bepok si Darja teh neruskeun deui cacaritana dari anak ka rayeuna mah. Kuring teh arek tumanya, arek aya anu ditanyakeun keunaan musuh. Nyaeta si Nini Marunggi anu numutkeun kasauran Mama Sobari mah ahli kana ilmu gaib, ilmu hideung. Najan kuring geus dibekalan jampena oge pikeun ngungkulanana, tetep butuh kamandang ti Kiraksa bumi katut Nyi Runting enggoni ngungkulanana. Ilmu teh aya anu sumberna tina kamurnian diri, kakuatan diri jeung kakuatan alam. Aya oge anu umandal kana kakuatan gaib. Bangsa siluman silemin, bisa oge bangsa jin jeung sajabana. Duanana boga kakuatan. Sanajan eta kakuatan teh patojaiyah alias beda. Nu hiji kakuatan bersih, nu hiji kakuatan kotor. Bisa oge nu disebut kakuatan teh tina nur, hartina cacaang. Bisa oge nu hiji deui teh disebut kakuatan tina nar, kaituna teh anu moekan. Duanana oge sarua kuatna. Darja jeung Sinon Keti teh ngabandungan we pinu perhatian. Jadi kitu sing horeng teh aya kakuatan nu sumberna teh cenah tina nur jeung tina nar, atawa lamun ceuk ayeuna mah aya kakuatan energi positif jeung negatif. Tah eta kakuatan teh pada kuatna kapan eta teh aya dina diri manusia. Jadi lamun maneh boga hate sirik-wirik jahil kaniaya, lumpak-lurupak kesombong ujub ria jeung takabur, ngerasa kuat, ngerasa gagah, ngerasa jago, tinang tu nalika bentrok jeung kakuatan kotor anu sumberna tina nar teh maneh bakal sanyawa, bakal cilaka. Lantaran kakuatan teh jadi ngahiji anu eta kakuatan kotor teh maka tak jadi mamalah. Sabalikna lamun diri maneh bersih, hade-hate tawakal yakin kana kersa nu maha kawasa, tinang tu kakuatan eta nu kotor teh bakal namag, bakal marikan. Lantaran kakuatan bersih leuwih gede, malahan mah leuwih rongkah. Jadi kudu dising hareupan ku kayakinan jeung kabersihan hate meureun Ki. Bener pisan dah kitu geuningan ngarti maneh Darja. Jadi pikeun ngahareupan teh kudu dina kayaan bersih hate. Ulah arek geuneuk maleuk-meuk, kudu caang padang narawangan hate eling muntang tulung katersadat nu maha kawasa. Kitu tah Darja. Cikan kumaha ceuk maneh Runting? Kula oge sapamadegan ari leuwah dinya mah. Ngan bae kula mah arek nambahan. Dengekeun Darja, pon kitu deui maneh enon. Ari kakuatan nu sumberna ti bangsa lalembut lembut mah apesna oge ku barang anu teu sapira. Kawedukan kagagahan bisa luntur.
samisal bae ukur ku daun tales, ku haur koneng atawa ku daun kelor, kapeung-kapeung ku barang anu teu disangka-sangka, contona wae mah ku anggel. Janten kitu nyai, kaleresan si gemlung teh sakitu wadelna awakna ngenyot, lihat pisan sesah pisan diungkulanana. Nya cobaan make nu tadi teh anu kukula disebutkeun. Mudah-mudahan luntur kawadukana teh akang kungsi adu hareupan jeung eta si gemlung. Ku akang geus kapanggih kalemahanana, nyaeta palebah panonna. Sieuneun ta si buta teh ari dek dicolok panon mah. Tapi ketang, lamun bisa luntur eta kawadukana mah leuwih hade. Nya leres pisan, mudah-mudahan wae enggal luntur eta ilmu kawadukanana. Keun si gemlung mah bagian abi. Nya heug non. Punten Ki, aya anu arek ditanyakeun deui. Nah, arek nanyakeun naon deui maneh teh Jaka? Pok keur habejakeun. Sakirana lamun nyao pasti bakal dijawab. Lamun teu nyao mah wayahna. Ngeunaan baju rompi anu dipake ku kuring, Ki. Kapan eta rompi teh aya maunatna? Malahan mah awak kuring teh jadi wedel, jadi weduk. Ieu rompi teh warisan ti Eyang Karimun Putih anu arek ditanyakeun ku kuring teh Ki. Nah naon atuh kakuatan nu saanyana anu ngancik dina rompi bet bisa aya maunatna nang tayungan anu makena. Nah aya kakuatan sejen, kakuatan ti alam gaib. Jadi perkara rompinya kukula bakal dijawab. Eta rompi teh ukur alat denden kakuatan anu bersih. Lantaran kapanan eta rompi teh jieunnan Eyang Karimun Putih. Tang tuh boga kakuatan anu bersih anu geus diteuneun dina eta rompi. Eta rompi oge bisa jadi simbol jeung siloka bacaeun jalma kiwari. Nya Ki, lamun nya dina ieu rompi teh aya kekuatan anu bersih anu kabilang gede. Tapi naha basa adu hareupan jeung hini marunggi. Najan awak kuring teu bisa katembus ku pakarang pon kitu deui ku kakuatan si Nini Marunggi. Tapi tetep kuring teh bisa diungkulan, bisa diperuhkeun. Tah lebah dieu. Sagala oge kumantung kanu makena. Basa dipake adu hareupan jeung si Nini Marunggi teh. Kayaan maneh nyahan teu bersih, tapi sanyawa jeung kakuatan musuh nu sumerna tina kakuatan anu kotor. Kukituna kakuatan musuh teh bisa asup, malahan mah bisa ngahiji jadi mamalah pikeun maneh. Nya bener Ki, kuring rumasa harita waktu nyang hareupan si Nini Marunggi teh kajurung ku hawa nafsu hayang sagancangna ngungkulan eta si Nini Marunggi. Tapi geningan kuring teh kalah kabalangah nepikeun ka ambir-ambiran cilaka. Awak leuleus kaya tangan pangawasa. Tah kukituna bengkeun mah kudu bersih ulah aya ujub lantaran make rompi. Kapan cek tadi oge eta rompi mah ukur wadah, ukur banda, jeung deui ukur nyimbulkeun wungkul. Nya leres pisan, sakumaha kasauran Eyang Karimun Putih. Sanyana ieu rompi teh ukur simbol anu nang tayungan dada. Dina jero dada teh aya hate, aya galeuh, aya galih. Nu disebut kolbu teh singsah anu bisa ngajaga kolbuna nganung harti bakal bersih. Oge singsah anu bisa teuleum sajeroning kolbu tinang tu bakal boga kakuatan anu teu aya wates wangeunna. Lantaran didasaran ku lahaula teu daya jeung teu upaya anging ku kersana Gusti Nu Maha Kawasa. Geuningan maneh teh geus nyao ngan bae kari makena kari ngalarapkeunana dina kanyataan dina kerenyang hareupan musuh. Tah kitu Darja. Mohon Ki, hatur nuhun pisan. Punten wae. Matak ditaroskeun teh hoyong langkung yakin. Jeung deui kasauran ti Mama Sobari oge nyaurkeun, cenah mah sanajan ieu jampe teh pikeun ngungkulan ilmu gaib. Ieu jampe oge tiap tina bacaan oge ngandung harti, ngandung makna. Singsah anu ngarti jeung nyaho kana maknana pasti bakal boga kakuatan anu leuwih rongkah tibatan jambe jeung maunatna. Sarua geuningan Darja. Tah kitu. Sagala rupa ge kapan aya syariatna, aya hakikatna. Nya mudah-mudahan we atuh Ki. Oge Nini. Nyedapi doana bae, mudah-mudahan
kuring duaan teh bisa ngungkulan eta si Nini Marungi jeung si Gemlung. Lamun geus bisa ngungkulan eta dua bangkruk mah, pergerakan pasukan urang teh bakal luasa dina ngancurkeun urang kumpeni. Kitu cenah obrolan meme datatarung teh bari nungguan wan Cipeuting. Teka rasa wan Ciberang geus kaganti ku wan Cipeuting nu tadina caang kiwari mah geus mimiti poek. Sora-sora satu peuting geus disarada kaya ning jangkrik jeung cihcir manipa tarik-tarik ditempas ku sora cari cangkas jeung gaang. Bebencehan teu daek kerehe manuk gagak jeung sirit uncuing teh mani ngelak we. Ting aya naon beuting eta? Kawas arek milu nyaksian kajadian anu bakal karandapan. Catureukeun di jero pos, Nini Marungi jeung si Gemlung teh masih keneh cari cingwe di eta pos. Malahan mah keur dijalmu we sakoa mistina keur nyaleuhak dahar ngeunang-ngeuna senang-senang. Bari nungguan suganan cenah pasukan nu Cipeuting tadi aya datang teh. Datang deui ka eta pos. Alah, mani kamarakaan kieu Nini bakating ku wareg. Nah, atuh ari sia mah barang hakan teh kawas anu kasurupan deuleu Gemlung. Nah, kasurupan kunaon Nini? Kawas kasurupan ku buta hejo wae atawa buta terong sia mah. Atawa kasurupan ku siluman bagong deuleu. Mani mak deuleu. Eta beuteung kuat geus ngabeneleh kitu kumaha sia lamun bitu. Nah, hari Nini sok mana bae. Moal atuh Nini beuteung kuring mah kapan ngenyot. Najan loba eusina nepikeun ka marendung kieu ge moal nepikeun ka bitu. Da lain balon Nini. Ngan awas ya mun maneh laju hees deuleu. Peuting ayeuna urang teh kudu nungguan deui sugan we eta anu nyerang tadi peuting teh. Aya datang deui ka dieu euy. Nah, bakal aya datang deui kitu Nini. Kapan jelas tadi peuting teh kawas anu sarieun ku Nini teh serangan ngaradak mulai. Nya susuganan we deuleu. Tapi pirasat aing teh ngabejaan. Peuting ayeuna teh bakal aya nu datang. Boa-boa. Eta pasukan anu tadi peuting teh bakal aya datang nembongkeun diri. Lamun segitu pasti urusan aing teh bakal gancang rengse. Eta pasukan jurig teh bakal sagancang ditumpur udeskeun di perenan kabeh tak kitu. Ya mudah-mudahan bae Nini. Eta pasukan jurig teh aya datang deui. Tapi tah kadenge sora sirit uncuing jeung manuk koreak mani ngelak Nini. Pasti teh tanda lantaran eta pasukan teh peuting ayeuna bakal kalajur kabeh lamun nya aya datang di ka dieu Nini. Ya pasti eta pasukan jurig teh kuning ku aing bakal ditumpur udeskeun. Moal arek dibere ampun kabeh ke bakal dikoyoran. Mangga sia urang pindah ayeuna mah. Urang ka itu kaharep. Bisi-bisi aya serangan dadakan ti eta pasukan jurig teh. Cek kesini ini ngajakan kasih Gemlung saganjang na cenah kaluar nungguan di hareupeun pos. Laju we duana teh kiwari mah caricing di luar bari merhatikeun sabudeureun eta patempatan. Tapi can aya tanda-tanda anu nyurigakeun. Taturkeun deui Sidarja saparakanca. Opatana teh kiwari teh geus ngebeki ngadeukeutan ka eta pos urang kumpeni. Sidarja jeung si Non Keti geus kitu mah bebeja we ka guruna. Ayeuna keneh cenah arek asup ka jero eta pos keamanan. Arek nanyakeun we ngeunaan si Nini Marungi. Rek ditang-tang izin jajaten. Sakali deui kuring teh menta duana. Ayeuna kuring duaan arek asup ka jero pos. Arek ngajora geus si Nini Marungi susuganan masih keneh aya di jero pos. Sami abdi ge nyunkeun didoakeun. Mudah-mudahan sing lancar, biasa salamet. Kiraksa bumi jeung Nini Runting teh ngadoakeun di we. Jeung di ngajurungkeun. Geus kitu mah duana teh pating jorelat pating balasat teulieu lah duana teh kiwari teh geus aya di hareupeun eta pos keamanan. Si Nini Marungi jeung si Gemlung maneh gebeg reuwas.
Lantaran nu datang teh make baju sarwa bodas jeung dimake taragos. Masalah cenah nu make kitu mah ya berarti si lalai bodas. Tapi na cenah ayeuna teh jadi duaan. Saha deuleu sia duaan teh wani-wani asup ka dieu. Moal kitu maneh teh lalai bodas. Nya teu salah. Aing si lalai bodas. Aya deui datang nepungan maneh. Urang teruskeun deui tarung teh deuleu. Hehehehe. Gede hate sia meureun datang ka dieu teh rek males ka nyerinya. Untung we sia teh aya nu nulungan. Lamun harita anu nulungan mah sia teh bakal kojor deuleu. Tapi peuting ayeuna mah bakal jadi peuting anu panungtungan deuleu. Moal aya jalma anu bisa nulungan sia lalai bodas. Nini Marunggi, peuting ayeuna bakal janten peuting anu panungtungan. Abdi katu kayakinan Nini anu bakal kocor tina wengi ayeuna teh. Jeung sieun non nu ngaja mah panas ngarah eta si Nini teh kahudang ngamarahna. Bener we tumarapna ka si Nini teh jadi kahudang ngamarahna panonna molotot. Pok laju tumanya. Saha sia teh? Beut make baju sarua jeung si lalai bodas deuleu. Tapi tina sorana mah geuningan sia teh sora bikang. Hihihihi. Moal kitu maneh teh pamajikanna si lalai bodas. Halus lamun maneh pamajikanna teh sakalian ngarah peuting ayeuna diperenan deuleu. Rek disaliangkeun ku aing mah. Nya euy, tetela geuning maneh. Lalai bodas masih keneh hirup deuleu. Untung wae di heula teh aya anu nulungan. Lamun eueuh jalma anu nulungan mah meureun maneh teh geus tinggal ngaran. Syukur ayeuna aya datang nyamperkeun. Wanihan oge deuleu. Aing datang ka dieu oge ngahaja. Arek males ka nyeri. Sok urang buktikeun ayeuna mah. Nah saha di antara urang anu bakal unggul? Basa keur jongjon sire tempas pupas teh pating buru dua atuh. Laju cung jelang ngepung-ngepung ka si lalai bodas jeung si non negeti. Saha Nini? Iya nu kaek peuting tadi rek nyerang teh euy. Hahaha. Ayeuna maneh mungkeun diri sia kurang ajar. Ayeuna ku aing bakal ditemak sia. Montong gagabah deuleu halik sia maraneh mah. Lantaran ieu bangkeluk teh si lalai bodas jeung baturna. Ieu mah urusan aing. Peuting ayeuna aing bakal ijen jajaten deui jeung eta si lalai bodas. Sok caricing. Ayeuna mah lalajonan we deuleu euy. Nya, mangga Nini. Ieu mah nu datang teh lain pasukan nu tadi peuting euy. Tapi si lalai bodas teh anu kasohor. Sarua we kawas pasukan. Sok sering nyerang ka pos company euy. Nya. Alah. Mudah-mudahan we atuh si Nini Marunggi teh bisa ngojoran eta si lalai bodas. Kapanan numutkeun beja mah euy. Eta si lalai bodas teh sakitu gagahna cenah. Beungeus. Ayeuna mah urang lalajo. Bisi aya anu arek tumpangan jeung dewek sok. Rek milih saha jagona. Ari dewek mah ngajagokeun si Nini Marunggi. Najan geus Nini oge euy. Tapi sakti. Kapan eta muridna oge? Sakitu jangkung gede tangih gul. Barang hakana ge wah. Rawog. Kumaha we buta. Alana ieu teh. Kalau selesai kanjak tumpangan sagaruba. Lalajo we euy. Ulah bari tumpangan. Jeung dewek macan yakin euy. Labab eta si lalai bodas ge kacaturkeun gagah. Pihak kumpeni oge kacaturkeun taak. Ari mung tumpangan mah jeung dewek teu naon. Ayeuna mah urang lalajoanan. Para upas teh kabehan oge museurekeun perhatianana. Lantaran si lalai bodas jeung si Nini Marunggi teh geus adu hareupan. Pon kitu deui si gemlung. Yang hareupan cenah anu make taragos bodas nun cenah eta baturna si lalai bodas. Si Nini Marunggi netep seukeut ka si Darja nguntu pisan. Peuting ayeuna teh cenah si Darja teh moal dibere ampun arek di perenan we. Asok sia lalai bodas. Urang mimitian tarung teh deuleu. Gerak ketrukeun deui sakabeh pangarti jeung pangabisa teh. Arahan teu paeh penasaran deuleu. Nya siader. Sok urang mimitian tarung. Rengkenek bae si Darja alias si lalai bodas teh geus masang kuda-kuda. Taki-taki arek miheulaan majuna rajang. Saberut cererat gajeleng si Darja mimitian ngaheuna rajang.
dina gerakan lalai rek ngampi. Dambal sukuna terek dipake nyejak kana dada. Tapi sini oge rikat hante cileureun kendak ngagiwar plos atuh samaran suku Sidarja teh nyamos milepas kina kana taneuh. Taneuh teu nepikeun ka nyamlok mitra. Basa geus hasil nyingkaan pada rajang silai bodas ini kiwari manu miheulaan majuna rajang. Arek ngagunakeun ajian pupul bayun. Sidarja manehna taki-taki lantaran nyaho sunat terek ngagunakeun ilmu ampun. Anu geus kungsi ngalumpuhkeun dirina. Basa sinini marunggi ngaheumbatkeun dambaleungeun. Sidarja teh hati-hatina karatu hanteu wani ngadeuketan. Ayo ka dieu deula. Montong ngajauhan. Kunaon sia teh sieun deula euy. Henteu sieun ini. Tapi waktuna beak. Mitra waktos na cenah parantos teu nyekapan. Sageula atuh tunda ieu carita si lalai bodas deui ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun dina sadaya perhatosanana hapuntenna tina sadaya kakiranganana. Mang saran undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.